Masya Allah cai dihandap nurut ka luhur teka harti ku ieu tah teka harti naon eta isi atuh kabeh makhluk Allah ku Allah geus nurut ke batu nurut bae tah Hasan Basori jeung santrina 40 henteu ka Mekah pas jasa pelebah kitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib cak Hasan Basori coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih kulaan ieu rek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangan imah cak di nini tukang ini mah jama aya geus sumur doang atuh eta parenti nini ngala wudu ya timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basori geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basori ni atuh eta mah jero jasa cai ge atuh cek ini kula mah atuh geus ngalawudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basori coba ndek ngalawudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mah geus bararisa cak nini cak Hasan Basori ai kiai isin jasa ieu bener bae ai cai kaluhur ya aya Kiai Hasan Basori jeung santri ngalawudu lain ngalawudu ngahaneng bae Kiai Hasan Basori cak jar ini sorangan bae ku hebat-hebat euy aya budak sia ngalawudu ai mama ai mah geus puyang ye ngalawudu budak santri dong kabeh 40 terakhirnya nah beres salat guys cak Hasan Basori moal jadi aing ke Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik ka ditu ka pondok ka imah teh ka pondok los emang kunaon mama mendek mondok di mana di dia di nini mama di kiai ayo butuh kene katiba mama ieu atuh geus baralik santri tinggal di ke Hasan Basori gendong di hareupeun imana leutik cak nini pan eta asa kula Hasan Basori ye pan atuh di dinya we mondok di dieu nih di dieu mah pondok cek teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh ieu ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh hayang bisa kos nini kitu tah hirup henteu cek nini kula mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos kitu lain dipajang torikoh Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين Allahu a'lamu bimuradi wa in kana lalamunana kalakuan kabura iku agung azumat tegas agung alaika ing atas sesiranya araduhum apa mengoni kufaranil islami saking islam lihir sika alaihim karna kasang semsira Muhammad alaihim ing atas kufar fa in istata'ta maka lamun kawasa sira antab tagya ingatan nyupli sira nafakon ing lubang saraban tegese dadalan ing dalam bumi fil ardi ing dalam bumi aw sulaman atawa tangga dan tegese tangga bisamai ing dalam langit padat yahum maka dekani sirahum ing kupar bi ayatin kalawan ayat
mimma qatarahu saking barang kang gawe-gawe ya kufar kabeh fa'al maka migawe sira Muhammad al makna utawi manane iku annaka lan tasati wa dzalik satuhun sira iku ora kawasa sira dzalika ing mangkono anta betagia nafaqa asbir maka sabar sira hatta yahkumullah malah hukuman safa Allah walau sya'allahu lan lamun ngersakeun safa Allah hidayatahum ing nuduhkeun ing kufar la jama'hum maka yakti ngumpulkeun ya Allahum ing kufar alal huda ing atas pituduh walakin lam yasha dzalik lan tetapi ini orang ngersakeun ya Allah zalika ing mangkono hidayah falam yu'minu maka orang nang imankeun ya kufar kabeh fala takunanna maka ajana temenan sira Muhammad minal jahilin bidzalik ikut tetep saking kang bodoh kabeh kalawan mangkono bidzalika kalawan mangkono law sya Allah innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhum summa ilaihi yurja'un wallahu a'lamu bimaradin nama yastajibu ing pastine ngaijabah doa ka ing pastine nyubadanan doa ka ing pangundang sira Muhammad ilal iman maring iman sapaung ake kang ngarungu ya ladina kabasima tafahumin watibarin kalawan ngarungu narima maham lan ngitibar wal mautalan utawi pirang-pirang kang mati ayal kufaru tegese pirang-pirang kafir syabahum biim nyarupakeun ya Allah min kufar bihim kalawan mauta bi adami simaing dalam orang nang ngarungu ya masumiku nang yakeun ya Allah ing mauta iku ya masum nang yakeun ing mauta sapa Allah bil akhirat ing dalam akhirat summa ilaihi yurja'un kari-kari baring Allah balakaden balikeun ya mauta kabeh yuraduna Geseden balikin ya mauta kabeh fayujazihim ya amalihim maka bakal ngawalas ya Allahum ing kufar atau mauta bi amalihim galawan pirang-pirang pagaweanane mauta wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayah walakinna aktsarahum la ya'lamun Allahu a'lamu bimaradi wa qululan ngucap ya ayil kufaru maka tegese pirang-pirang kufar maka laula ing lapar laula amun orangna ayahala nata orangna nuzila den turun kenalai ngatas Muhammad apa ayatun rabbi kang tetep saking pangeran Muhammad karena ketika ya onta wal aso lan teteken wal maidatilan rampadan kul ucap sira Muhammad lahum kadue kufar Makkah innallaha qadirun ala ayyunazila ing satune Allah iku kang maha kawasa ing atase enten nurunkeun ya Allah bitasydid wa takhfif kalawan den tasydid lan den entengaken saking tasydid ayyunazila atau ayyunzila ayatan ing ayat mimma qataru saking barang kang gawe-gawe ya kufar maka walakin akrahum lan tetepine apa akeh-akeh ya kufar ta iku la ya'lamuna ora weruh ya kufar kabeh anna nuzulaha ing satuhune turune aya balaun azimun iku cocoba balaun iku cocoba alaihim ing atase kufar liwujudihi laikihim kena wajib dan rusak ke kufar in jahaduha lamun angasa kufar kabeh ing ayat masih keneh nyaritakeun tentang pelecehan kufar-kufar Mekah terhadap Kangjeng Nabi. Dakwah nu dianjurkeun ku Gusti Allah ternyata horenganan diterima dengan pelecehan anu luar biasa. Penghinaan terhadap Kangjeng Nabi anu pohara bahkan sampai
pengkhianatan penganiayaan lain sekadar diomong tapi diciduhan lain sekadar diciruhan tapi dibubat babet dibanting Kangjeng Nabi lain sekadar dibanting tapi Kangjeng Nabi teh diperangan dibuluh Kangjeng Nabi itulah dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyeri Kangjeng Nabi dibere mukjizat Al-Quran tapi horeng ternyata kos gitu menghadapi musuh-musuh Allah menghadapi kufar-kufar Mekah kos gitu atuh komo urang mah ulama boro-boro mukjizat tamah khusus ke para nabi karomah dibikin ke para wali maunah dibikin ke para ulama solihin solih urang mah atuh ieu pangkatna lagi eueuh gan sabaca macana be Al-Qur'an teh teu teurak malah ngagelok jadi Golkar ngagelok tuh lain ngadakwahan Golkar endahan milu larut di ditu eta pan salah eta kositi Golkar teh biangna kesalahan kuduna mah kiai galelempeng sa tutung mampu teu mampu atuh masing-masing bae nu mampuna bae urang lempengkeun teu mampu atuh ayo bae ja urang sanagara ieu nyana-nyana urang-urang urang mah tuh urang ngaji lempengkeun nyana satungtung bisa teu bisa atuh antepkeun kunaon jadi milu heran teh kiai atuh henteu teh janang Allah ieu meureun manan kitu ge kiai nenek diguburuskeun ka neraka jahanam meureun pasti wah cenah kiai sombong amat ya emang kudu disombongan kiai gitu mah sebab itu teman yang sarakeun umat nyana nu boga mobil haju ngajakan teu bener ka umat ping pelan-pelan hanya sekedar mobil atau sebuah bangunan pondok pesantren umat jadi bimbang umat jadi ping pelan ieu kemana cak umat gara-gara nyana ku nafsuna lain neraka sinaon ulah sombong cenah kiai jeneng mah sombong penting bisa sombong ye sombong amat kajen sakaing kajen ai gerget jasa aduh masya Allah tah Kangjeng Nabi dakwah diberi Al-Quran ngajak mangeranan teh ulah ka Lata ka Uzza ka Manat mangeran teh ulah ka Tritunggal Yesus Kristus Bunda Maria lain eta pangeran teh lain matahari pangeran teh lain kayu lain batu lain manusia lain tahta lain harta lain kerajaan Allah alladzi khalaqas samawati wal dakwah Kangjeng Nabi teh eta tah ngajakan mangeranan ka Allah nyembah ka Allah bersyariat sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim nu kuari geus dikemas ku Kangjeng Nabi dikemas ku para ulama eta tah dakwah urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi kuari kitu lain haju urang ancul-anculan di jero nu teu pararuh cenah moal meunang umat jeung asal urang mah diridon ku Gusti Allah titik sakitu ya mobil moal dibawa pannyana sok caramah imah gedong moal digandong eta pan sok dikara itu kitu teh nyana nu caramah nyana nu hayang heran aing mah Masya Allah nyana nu caramah kitu nyana nu neangan blon teh coba ya Allah tapi henteu nu Golkar mah jangan henteu mun nu Golkar doang eueuh nu asup ka Golkar haju tasawuf eueuh ja tangan coba di kiai Golkar kiai asup ka Golkar haju tasawuf eueuh cenah aya kiai kabalinger tah mah di Golkar si tasawuf lain hayu geura kedukan Masya Allah iya Kangjeng Nabi dakwah teh terus kumaha ngeri Kangjeng Nabi teh lantaran dihina mat geus ulah loba omong mat segala pangeran teu kadeuleu segala naon lah alladzi khalaqas samawati wal ard alladzi khalaqas samawati wal ard geus nu aya bae mah ulah hese-hese tah mata Uzza tah sembah tah eta pan pangeran karuhun urang mangke neangan hese deui pangeran segala teu kadeuleu segala naon lah nu aya ge eta nya teu mampuna naon komo nu eueuh meureun ih cak Kangjeng Nabi lain kitu ieu dunya nangieun Allah geus urang teh nangieun Allah geus urang nyembah ka Allah engke urang bakalna ieu dibaotkeun kiamat engke bakal dipanggil ku Allah dah bo omong jasa karak budak kamari gak ada harus uyah geus bohong omong
hakanan Gusti Uya. Masya Allah. Jadi penghinaan terhadap kangjeng seperti eta lah. Nyeri kangjeng Nabi. Diberilah contoh ku Gusti Allah. Muhammad sabar. Ulah haju nyeri lantaran Nabi nu baheula Rasul nu baheula nu ku aing diutus sarua dihina-hina ku kaum can sabaraha eta masa kitu mah. Hayu terus bae tuh. Gitulah. Kanjeng Nabi terus bae, terus. Lah, Mat. Kieu, Mat. Lamun bener sia jadi utusan pangeran, utusan Allah. Ulah sakadar Quran atuh, Mat. Padahal di hateletik mah eta Quran hebat jasa cak. Eta Quran mantep jasa. Ngadenge Quran eueuh nu teu ngaleket teh kabeh ge ngaleket teh ya Allah ya Rabbi. Nikmat indah Al-Qur'an mah mun kurang dibaca coba ge ngeunaheun jasa. Nikmat jasa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Him kitu kabeh kantungtuna. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum litunzira qauman ma litunzira ketalaran mana cek emang henteu aing tah aduh tah kos kitu tah jadi ngeunaheun tah tungtungna coba ge Quran mah kari itu bae. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Tu tadi ge Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja kadituna hasana. Tuh. Jadi kitu tah Quran mah ngeunaheun. Nyana ge Abu Jahal babat bisaan-bisaan teuing nya. Sakola henteu, nyana mah masantren henteu. Kadang guguru henteu, ngaguru henteu, ulah guguru mah kagade itu kan Gunung Kawi kade. Yang henteu tapi pan bisaan kitu. Ngeunaheun kadang Quran sok surat naon deui ge bakal ngeunaheun bae. Tuh nya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ro bae eta tungtuna. Ro. Kumaha eta mah surat sok dibaca teh. Kitu alif lam kitu hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma syakira wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura aina yasbiha ibadullahi yufajjiruna tafjira yufuna bin nadhiri kabeh. Sia heran ya kakar kadenge pan. Baca Quran tilok pan. Ro kabeh tuh. Gilaan mana? Geus panghandap-handapna geus. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sin kabeh min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nirahin sin kabeh. Abu Jahal gak ikir ngalamun mah bisa hebat sebenarnya mah aya teh aing ge sebenarnya nurut ka sia ngan mah nya pan aing mah pan tokoh sia tuh aing mah bangsawan ku batur geus di buyak-buyak pan aing mah tuh buyak Abu Jahal mah aing kudu nurut ka sia eta aya gengsi tah ieu hateletik teh kamari geus dicaritakeun aya gori kieu terus bae cak Gusti Allah Rasul baheula Nabi nu baheula ge dibarohongkeun bahkan dianiaya terus bae lanan terus kangjeng sugan ieu nu ngaran Abu Jahal tentrem hatena linde ternyata beuki parah nyana ngahihileudan ka urang Mekah sia de besi aya Muhammad dakwah besi aya Muhammad gajakan sangkilang nyana ngeunaheun bahasana boga mukjizat Al-Qur'an cak jana ulah wakan narurutnya sak tungtung mama encan mah Abu Jahal ngamamakeun sorangan nya mah kos Kiai Golkar teu dan dokter Andas atuh Kiai aing nang hese-hese teu daekeun Kiai Golkar disebut Mang Haji
Ditanya Mang Haji ke mana? Tadi mana? Ditanya ku pemajikan, itu batur nanya teh Mang Haji. Emang kono kiai atuh. Kiai Golkar mah geus kitu, tolol teh kiai. Ya tuh biasa bae Mang Haji wae mamang atuh wae ngaran atuh nanya ieu. Kan jelema teh sesuai jeung kanyahonyana. Mang, kemana Mang? Oh ka dieu ye, atuh biasa kira nanya. Atuh nyana nanya, "Den, mana Den?" Padahal Kiai Udin eta. "Den, kemana Den?" Oh ka dieu ye. Eta nu lain Golkar mah biasa bae. Komo di Kiai, kemana Kiai? Nah, nu Kiai lain Golkar mah ulah lain Kiai kula mah. Biasa bae sih usah lain. Kadang-kadang gitu kan teh ngomong mah di hate bae. Tapi Kiai Golkar, "Mang, kemana Mang Haji? Kemana?" Liwat bae. Kan bajikanan Noel atuh geus liwat tadi batur nanya sih. Lain jawab, "Mang Haji kadenge." Emang gua bi, kan kiai urang. Di Golkar geus di mama-mama kunyana teh di kiai-kiai. Sial jasa. Kadanan bura bere mah jujur tungtungna. Ai kula pernah ceramah kayak di daerah kayak tempat, guys. Nyana embungeun teu lah, jeung kula mah budak kene ieu. Dinya becet teu lah. Wow di Jakarta. Geus beberes. Ju beres eta kori aju nyana tah kiai di Jakarta. Eta teu disebut dokter Andesna, teu disebut dokter Andesna. Nyana kieu dokter Andes ini ada tuh. Enggak kesebut dokter Andesnya. Oh iya mohon maaf oke. Iya tuh. Dapat capek-capek cari dokter Andes enggak disebut-sebut teh. Kula serius sial teh kiai. Lamun aing panderi beak sia ku aing. Je, cek cenah mah naon meureun. Atuh sakali mah teu disebut dokter Andes atuh mentek naon. Ku aing mah disia-sia mun aing panderi mah sia. Datang ka mana pangkat kakiaian sia. Ji, cenah ka aing marah tuh wau ieu teh tadina ge. Cek cenah mah aing lain jawara meureun. Eta aya pernah terjadi eta geus kitu teh. Masya Allah. Dulu kalau ngobrol lahirnya, ngobrol kiai kegiatannya di mana? Saya penasehat di istana. Oh paingan ya budak ya. Jadi kos ke pikiran nah. Ya, Kangjeng Nabi terus baik. Terus dakwah. Makin menjadi-jadi. Abu Jahal teh mengkolna mengona keul nganiayana merod luar biasa. Sementara Kangjeng Nabi nyongsrong jasa hayang supaya ahli Mekah teh iman ka Allah, iman ka anjeunna bahwa anjeunna diangkat sebagai Rasul Allah. Ituna embung jasa ka Kangjeng Nabi nurut. Kangjeng Nabi hayang jasa itu supaya nurut. Coba eta pan pakia-kia. Tama percis ka urang Cikupa bogoh ka artis. Artis tak embungeun nya nana hayangeun datang ke edan atuh. Pak embung-embung mah deres. Ieu mah nu hiji hayang itu embung. Edan banda mah. Kangjeng Nabi hayang jasa ahli Mekah supaya nyahoeun, supaya apaleun, supaya caang hatena bahwa pangeran teh Allah, bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Sementara ahli Mekah nu dikekentongan ku Abu Jahal teh embungeun jasa nurut ka Kangjeng Nabi atupan Paji Injin. Nah bahasa mana teh Paji Injin sia? Nyaho sia Paji Injin eta. Terus saya tapi Kangjeng Nabi jaga nasihatan ku Gusti Allah. Gusti Allah teh wa qad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. Leles katakan. Ingat ka Kangjeng Nabi Isa diusir. Ingat ka Kangjeng Nabi Musa, ingat ka Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman dan nabi-nabi nu baraheula. Oh, tenang. Dakwah we terus. Terus Kangjeng Nabi dakwah. Lantaran Kangjeng Nabi terus-terusan panggil man ka dieu. Sia lamun deuk dakwah ulah sakadar Quran mukjizat kayak gitu deuleu kaluhur ka ditu atuh ya. Kangjeng Nabi Soleh mukjizatna dibere onta, Kangjeng Nabi Musa dibere tungked,
Kangjeng Nabi Isa turun rampadan tis langit kehandap kasaksian ku kabehan. Tah eta tahta nu kos kararitu tah coba sia man lamun bener sia utusan Allah perintah ka ditu ka Allah supaya kadeuleu ku mata aing. Wabehan ya deuleu ai kitu mah aya tak kadeuleu bukti bahwa eta teh bener-bener mukjizat model kos kitu. Kami ge geus mahar rese ieu mah Quran mukjizat teh. Coba eta teh nyeri kumaha? Nek tejeri kumaha? Masya Allah. Teh bareng geus diomong kitu Kangjeng Nabi langsung asup deui ka jero manah. Cek Gus cek Kangjeng Nabi pohara amat ya si umat. Terus-terusan didakwahan atas perintah Gusti Allah teh horeng lain narurut malah nang tangan hayang timbul deui datang deui didatangkeun mukjizat anu leuwih tibatan eta hayang kadeuleu kaistimewaanna. Nyong sareng Kangjeng hayang. Hayang Kangjeng Nabi ge menta bae kitu ka Allah ye sugan dibere naon mun Kangjeng Nabi Musa eta tungkena dibuat langkon jadi orai segitu gedena lamun Kangjeng Nabi Isa dituntut ku masyarakatna ku umatna hayang aya rampadan turun ti surga kadeuleupan ku kabehan wong lamun Kangjeng Nabi Saleh eta teh boga mukjizat teh itu onta tah Kangjeng Nabi hayang nundukeun umat Mekah, kafir Mekah, hayang kena tunduk supaya tunduk teh meureun kudu menta ka Allah ye. Mukjizat anu leuwih tibatan Quran supaya kadeuleu naon bae. Eta teh can dibere Kangjeng Nabi teh can leungeun ngagenyai. Can dibere mukjizat ye dina ramo tarun ieu mah kakarak awalan dakwah. Pamenta nu di akhir teh apan patopoe turun beulah maca sadat encan ieu kakarak itu nyongsrong Kangjeng Nabi hayang amat turun ayat mentek sababna turun ayat ieu tadina aya seorang sahabat ngaran Harits bin Amir bin Naufal bin Abdul Manaf sumping ka Kangjeng beserta para golongan di kaum Quraisy ngomong nanya na kitu qalu ya Muhammad i'tina bi ayatin min indillah kama kanatil anbiya. Hei Muhammad, coba datangkeun tanda-tanda kebesaran Allah berupa naon be sakumaha para nabi nu baheula didatangkeun mukjizat anu pohara ku Gusti Allah. Coba buktikeun ku ari. Kanjeng Nabi nyongsong hayang ya supaya iman maksudna supaya iman. Turun ayat. Wa in kana kabur 'alaika iraduhum hi Muhammad lamun aya kalakuan kabur 'alaika eta luar biasa gedena poharana ka anjeun iraduhum mararengokna ngabalir mengkol nukangan ngamusuhan ka anjeun embungeun kana Islam di tengah-tengah kasengsrem anjeun hayang nundukeun urang Mekah supaya iman tapi kuari ditang-tangan hayang kena turun mukjizat supaya kadeuleu langsung ku mata beuki pohara nukangan ka anjeun Muhammad cek Gusti Allah fa inistata'ta an tabtaghiya nafaqan muntamah anjeun kawasa nembus bumi anjeun bisa nyieun terowongan di bumi bisa lempang di sapatala fil ardi di jero bumi aw sulaman fis sama atawa anjeun teh bisa hiber ka langit atawa nyieun taraje kadeuleuan ku kafir Mekah trek tah kaistimewaan ti Gusti Allah mun bumi bisa belah anjeun bisa nembus di jero bumi di sapatala bumi sehingga nyahoeun kafir Mekah bahwa anjeun teh bisa ngalalana lempang di jero bumi dek neangan mukjizat dek neangan ayat atawa anjeun bisa naik melalui tangga kadeuleuan ku urang-urang kafir Mekah teh aya tangga ngan sakadar dicokot plek jadi tangga anjeun naraje naik ka luhur dek neangan dek nyokot mukjizat hiji ayat yang supaya kadeuleu ka kafir Mekah anu engke anjeun fatatiyahum bi ayatin maka bakal nyampekeun ayat ieu hasil di ditu di langit pan anjeun neuleu kaula naik ka langit
atawa ye hasil ti jero bumi lantaran kaulapan dibere bisa nyieun liang ka jero andai kata bisa kos kitu silakeun Muhammad sampaikan ngan tetep bae moal iman tetep bae moal iman lantaran lain di dinya iman mah Muhammad lain di dinya iman mah kurang kumaha Al-Qur'an deuk iman mah sabenerna mah tapi lain eta kadeuleu kumatana tetep teu iman mah henteu bae baheula di zaman Kangjeng Nabi Soleh etepan onta teh ditungtun-tuntun sakitu istimewana kade ieu mah ulah diganggu gugat ulah dianiaya ulah dikumaha-kumaha diharu-biru tapi pan tetep bae teh iman apakah umat Kangjeng Nabi Isa setelah turun rampadan ti langit aju ari mah atuh pan henteu bae apakah eta barang Kangjeng Nabi Musa alaihi salam boga itek dibalangkeun jadi orai aju arariman umat henteu ieu ge anjeun ge lamun teh mah bisa bae ka langit kadeuleu nyokot ayat bisa ka jero bumi nyieun liang bisa nyokot ayat sampaikeun tah hasil model kos kitu tetep bae moal iman Muhammad ulah hayang kos kitu Muhammad hiji ku kaula moal dibere kawasa kos kitu keun bae anjeun mah dakwah bae dina harti annaka la tastati'u dzalik fasbir hatta yahkumallah sabar bae laksanakeun dakwah terus hingga turun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala ya Muhammad cak Gusti Allah walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda lamun Allah ngersakeun atuh ku Gusti Allah dihijikeun wae kalau pitutur kudu make anjeun langit nangieun kaula bumi nangieun kaula manusia nangieun kaula kabeh nangieun kaula mun kula ngersakeun atuh geus kudu make anjeun ya budak iman ka aing kabeh atuh ya kumaha ieu atuh kumaha ieu cak Gusti Allah kan aing teu ngersakeun deuk neuleuh datang ka mana kegigihan dakwah anjeun jeung datang ka mana kabangkawarahan urang Mekah can sakumaha ieu mah Muhammad terus terus Kangjeng Nabi dakwah terus walakin lam yasa dzalik ngan aing teu ngersakeun deuk neuleuh anjeun datang ka mana dakwah teh jeung deuk neuleuh kebangkarahon ku permekah lain sakadar kuari man cak Gusti Allah jang deuleueun engke di tahun 2013 tahun 2012 urang Cikupa supaya ngadenge orang Ketos, orang Kendal, orang Pasar Kemis, orang Cilongokonam teman sabodoh lah supaya ngadenge sejarah anjeun kegigihan anjeun supaya nyaho sejarah anjeun keistimewaan anjeun pantang mundur dicaci dimaki diciduha diusir supaya kanyahoan ku umat kebangkawarahan kafir Mekah menganiaya seorang Rasul Allah supaya kiai engke di tahun 2012 ulah suka Golkar kita kos gitu kan da Golkar atuh supaya terus gigih pantang mundur terus dakwah tanjurkeun agama Allah pahit pasti kakarak dia omongkeun mah ulah sok sedih kakarak tadi ondang ngariung ku tatangga jeung teuing kajen teuing di ditu aya ramean aing mah aing teu kadeuleu kiai meureun ban aing kiai teu kaondang batur mah baralik marawa berkat aya aing mah diondang henteu ulah kajen tah mah sediheuh mah teu kiai ku sakitu bae terus bae terus dakwah terus ajakan konsepna ikhlas lillahi ta'ala mun aya batur dakwah alhamdulillah bisaan aing mah henteu bisa dukung mun aya batur mantep masya Allah alhamdulillahirabbil alamin nyana mah hebat jasa segala rupa bisa doakan lain kieu si eta diondang di dona aya henteu goblok beureun atuh aing teu kabeuli Innova si eta mah geus kabeuli deui ih tah si kiai kunaon deuleuanna kadinya bae bareng tanjurkeun agama Allah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus di udang-udang ku urang lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugih bae geus anggeus jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh deuk naon make jadi hasud
geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus si eta tahun sakitu lahir maotna sakitu salila hirupna kitu bogana ngan sapeda kempes doang saya tulisanna geus aya tulisanana teh kumaha tuh si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan ge bogana ngan datang ka sekupi doang geus aya tulisanana geus anggeus bakal boga sawahna sakitu jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah tinggal ngalaksanakeun dakwahna urang dakwah bisa amil doang jeung jurumnya dakwahkeun ka mamana ge amil bae jeung jurumnya diondang ngariung ge ilaman lawamila bae pas muludan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Ternyata amil eta aya 100. Jumlahna kabagi dua, labziyatun wa ma'nawiyatun, hiji amil labzi, kadua amil bangsa ma'nawi. Labziyatu minah. Cak masyarakat euy, muludan ieu mah ke tenang heula, engke ge aya. Ge aya. Atuh bisa amil bae. Kecak masyarakat tuh lah diondang deh jadinya mah ilam deui aja nih bisa ada sakitu kula mah inget ka Saleh bae ta Saleh didinya di mana di Pangodokan baheula sok diajak-ajak ku Abah hayu muludan Rajaban Abah mah panderi ge kaya waktu ngomong ge waktu teh tah kakolotnakeun ka dieu keur ngora ge kitu bae Saleh teh sok aya bae inget bae ceramah di Pasar Kemis tadi di Haji Suud kula kadedelekeun bae rukun salat 6 rukun sholat tidak kurang tidak lebih 6 katukang 6 terus dibejakeun hiji-hijina beres diajak tadi ke Masjid Gelam Haji Muhammad Nur baheula tadi geram teh aya tadinya pas saleh terus ceramah deh saudara-saudara sekalian rukun wudu 6 ya ini ada 6 hati-hati kalau nanti ada orang yang membawa paham rukun wudhu itu 7 sesat atau dikurangi menjadi 3 lebih sesat lagi 6 diondang deui ka ditu ka Cilongok Gandu ngilu deui kula aya deui Saleh dulur-dulur saudara-saudara rukun wudhu 6 cakula ieu mah asana ieu bae bener bae di Cilongok di dieu sarua bae di dieu pas di majelis ieu baheula zaman Abah aya nyana jangkung jelemane saudara-saudara ahli pengajian hati-hati rukun wudu 6 tapi kapake bae datang ka kuari terkenang bae pas katerep aya Saleh pasti rukun wudu deui ya aduh masya Allah tapi hirup eta baheula di Pasar Kemis mah bener diondang teh ka Gelam diondang teh ka Gembor hirup ieu mah lain lalagaan muludan Rajaban teh lain kuari bae di daerah dieu mah kula keur leutik teh kan baheula mah leumpang ka Terep kemudian ka di Jakawaru di Waru ge sababaraha masjid ngan asa baheula mah lain ngomong muludan teh lain ngomong terus datang ke etek segala kali itu ke etek terus ke kawaron muludan teh santri teh asal di bulan mulud teu masak santri mah berkat ambalaya kuara jasa muludan teh baheula mah jasa geus dipanggul ku santri teh jadi bener-bener muludan teh karasa ruhanina aya atuh beuteungna ge poha kuari mah ceramah datang ke jam 2 balik mawa aqua nah santri gaya nu utah datang ke pondok kunaon sia lapar aing tas muludan sia lapar atuh berkatan cek cenah teh kan dibere huahehe doang tuh aku mah atuh loba di dieu ge cek cenah teh tah di mana tah deket masjid cai satelit naon bedana jeung aku kurang berkat jadi cenah kieu mah berarti hayang berkat lain hayang berkat ngabandingkeun zaman baheula jeung zaman kuari jelemana tepati palalinter hormat ka kiai ajung atuh ngajina ge asal beres tas maca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong tas urang nyaritakeun eta beres manggul satu pohara jasa geus muludan teh mahnitna teh gede kuari batu muludan teh kos gara itu bae
Oh berkata teh Muhammad andai kata anjeun mampu kasapatala mampu ka luhur langit dek nyokot ayat jang nembongkeun ka ahli Mekah supaya iman laksanakeun ku anjeun tapi anjeun moal mampu kos kitu ge jaku kaula teh dibere kamampuan geus ku ari mah sabar bae hatta sehingga datang hukum ti kaula cek Gusti Allah jalamun aing nu agung ngersakeun kudu iman kabehan atuh aing ge atuh moal hese capek ja aing mah mampu ngan aing hayang ningali cek Gusti Allah datang ka mana kagigihan anjeun sebagai rasul aing jeung hayang nyaho jeung datang ka mana ka buang kawarahan kafir-kafir rentang kana ayat-ayat aing ieu teh lain jang sakadar kuari tembongan teleueun jang umat-umat nu baraheula sebab engke anjeun bakal maot tata diteruskeun ku para ulama geus aing mere kapan engke bakal ngecek Gusti Allah al ulama warasatul anbiya anjeun maot teh henteu ninggalkeun pabrik anjeun maot teh ninggalkeun ladang anjeun maot teh ninggalkeun berbagai harta nu ditinggalkeun ku anjeun teh papan ilmu anjeun diteruskeun ku para ulama engke ulama teh nyadap kana carita anjeun tuh nabi urang nu ku urang dituturkeun dakwah teh sakitu ge mawa mukjizat geuning diciduhan geuning dilecehkeun atuh urang mah kakaraksa kieu terus bae tah supaya dideuleu engke ku umat-umat di akhir ku ulama-ulama di akhir tah jang contoheun teh supaya kadeuleu bangka warahna kafir nganiaya ka anjeun Muhammad oh jahe ulah juga gelok fala takunanna minal jahilin betul lamun anjeun haju ngarasul Muhammad diangkat jadi utusan kaula cek Gusti Allah kakarak sakitu bae ge haju anjeun teh DP hayang diturunkeun ayat deui nembus ka taneuh naek ka luhur langit atuh eta mah kos kitu mah poho kana kersaning aing tama Muhammad lamun poho kana kersaning aing poho kana mae Syiah aing atuh anjeun teh sarua jeung nu bodoh atuh berarti tama aya ge nu bodoh tama nu kos kitu mah pan anjeun mah pilihan kaula cek Gusti Allah geus ulah akur jeung nu bodoh fala takunanna minal jahilin maka ulah anjeun atuh ulah aya anjeun Muhammad tergolong-golongan anu bararodo nu bodoh teh kumaha nu bodoh mah kos kitu dianiaya diciduhan dilepehan diomongkeun haju bae poho kana kersaning aing panang aing kabeh ge anjeun kos kitu teh nang aing umat kos kitu teh nang aing kafir kos kitu teh nang aing atuh lamun sakira-kira ku aing dihijikeun supaya beunang jadi boga pituduh mah atuh gampang jasa eta mah kumaha kersaning aing geus tugas si anjeun mah Muhammad dakwah adapun daek jeung teu daek lain urusan aja urusan kula cek Gusti Allah kumaha kersaning aing kakarak empeh kanjeng Nabi oh jahe ya Muhammad innama yastajibul ladzina yasma'un teu aya lian jelema-jelema anu nyubadanan ka pangundang anjeun anu ngaijabah kana pangundang anjeun ka ajakan anjeun jelema anu nuturkeun ka ajakan anjeun mah jelema anu manut ka ajakan anjeun mah eueuh deui iwati alladzina yasma'una jelema anu ngadarengekeun ka omongan anjeun ngadenge teh lain sakadar ngadenge tapi sima atafahumin wa tibarin ngadenge nu bener-bener sampaikan ka detail paham jeung dijadikeun itibar di mana-mana anjeun dakwah kemudian ngadenge nuturkeun ka anjeun engke ge aya tata nu kitu jelas nu bakal nuturkeun ka anjeun nu bakal siap dakwah jeung anjeun nu bakal siap ngabantu anjeun nu kena dakwah anjeun jelema nu ngadenge ka anjeun datang ka kuari kitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya jelema anu manut loba anu buang kawarah geus disatukangeun nyana atuh loba nu mata kula kudu nyeri hate sapangkat Kangjeng Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeng Nabi atuh komo urang geus sakieu ge geus alhamdulillah nu mantak pangistimewa da kiai teh nu bersyukur syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti kadua dibere didarengekeun katilu ieu nu paling anugerah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada dibere taufik jeung hidayah
tah syukurna kiai teh kos kitu tah ketika dak bae anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Si Abdul Qadir mun aya kiai haju diaromongkeun ku jawara diomongkeun ku lurah diomongkeun ku camat diomongkeun ku pangsa kiai-kiai diomongkeun alhamdulillah syukuran alhamdulillahirabbil alamin sebab naon loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun batur aya dosa-dosa nu kuduna beakna diomongkeun ku batur nu batak ulama osok nitah rah omongkeun aing Gusti atuh omongkeun aing abeh aing beak ke aing ka sorga sia mah ka neraka bersyukur kieu di mana aya sempadanana eueuh kiai mah kiai Allah mah selalu bersyukur ka Gusti Allah jadi di luhur syukuran nu biasa bersyukur teh lain sakadar bersyukur bisa ngaji bersyukur dibere bisa jeung dibere nyambung tah eta teh kabehan syukuran ku anjeun anjeunna bisa ngomong bisa nyampekeun jelema bisa ngadengekeun jeung bisa make tah di luhur eta teh nang Allah syukuran ka Allah nu geus ngajadikeun anjeun jeung masyarakat seperti kitu mantak moal aya kumaha jeung nu sugih akur bae janang Allah daek ngajina nu sugih teh nang Allah daek ngajina pejabat teh nang Allah daek ngajina nu susah teh nang Allah daek ngajina jawara menang Allah lamun ku urang di aku balik deui asal urang aku beta nang aing ta nyana ngaji teh teh ngadengekeun aing kaharti asana aing asana engke ge saminggu 2 minggu 3 minggu geus mah asal di aku baca Tuan Si Abdul Qadir asal di aku nang urang teu darekeun ngaji tapi lain nang aing nang Allah aing nage bisa ngomong jeung bisa ilmu teh nang Allah geus aing mah sakadar alat Allah aing dijadikeun alat Allah satungtung ku Allah dijadikeun alat Allah tah jelema teh ku alat Allah eta teh daraekeun geus aing bersyukur ka Gusti Allah lain nyukuran sorangan nyukuran itu nage terus jadi syukuranna kakabehan geus alhamdulillah mah tak akur bae ge jeung sabaraha jeung saha-saha ge datang jelema ngora keneh lalaki alhamdulillah tanya datang aki-aki tanya datang nini tanya datang gadis atuh nini bae ditanya tuh kumaha gadis akur bae hartina akur bae kena ka dituna mus bae ayana sebab naon bersyukurna langsung ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nyukuran diri dibere bisa anu hebat salat ge pergi tuh salat teh urang salat Allahu Akbar urang mah kakarak datang ka ngahartikeun babacaan urang lain jorek bagus eta teh geus aya peningkatan ngaranna begitu urang baca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji eta tengtu ka Allah nu mangeranan alam kabeh eta mah urang jadi penerjemah ngaranna ku situ engkena tungtungna sadaqallahu maha besar Allah berarti sholat ini diterjemahkan oleh saya. Nah, eta kos kitu terjemah bagus. Eta saya peningkatan. Naik dari saya tiga lain eta. Eta mah geus biasa santri mah mah ngamaknaan kos kitu mah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarasakeun maca kalam Allah. Teu sakabeh jelema bisa maca kalam Allah. Berateun batur mah tapi ieu kaula mah dibere ku Allah tanaga lisan kabeh dibere bisa tah ukuran eta naik deui saeutik lain eta ku Gusti ieu keur dijadikeun wayang kumaha wayang mah teu daya teu upaya nyileuk dicileukeun ku dalang tungkul ditungkulkeun ku dalang isuk pagetu mah diasupkeun ka sigotaka beak geus kabeh geus teu daya teu upaya sapira wayang urang teh terasa wayang ngan eta mah lain ucap tah mah kos itu perasaan geus ieu mah ngaji da geus ngaji rasa Allahu Akbar teh maknana lain Allah nu agung tapi geus hese gamanana tah geus terbiasa tah mah ngaji sapina geus Allahu Akbar teh nu kabayang Allah nu keur ngagerakeun urang sungut urang maca Allah leungeun urang takbir awak urang ieu nangtung tah eta teh geus lain kudu dikitu-kitu ngan eta mah terjemahanana bakating ku deukeut jasa jeung Allah Allahu Akbar geus leungit Allah nu maha agung mah lantaran geus aya dihareup urang teh lamun nyuratan ka Kabogoh ku ari teh engkau adalah kekasihku tercantik di dunia tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu
Terik matahari yang panas menyengat ketika aku melihat wajahmu teduh rasanya. Eta pohara jasa, tete pohara jasa. Pohara jasa. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Wassalam Jeki. Dibaca kok itu. Ngeleket teh. Eta bisa teh ya, asa jauh. Jauh tajeng bebene. Orang bisa kos gitu. Ketika orang harap-harapan jeng bebene. Wajahmu. Dia tolol lah tuh. Nges lain ulah-ulah nges wajahmu nges deket mah toel. Nges toel nges ulah wajahmu kuari mah nges bae langsung toel. Urang lagi peureum ge ditoel-toel we terus. Nges lain wayah ngomong. Lamun jauh urang ngomong. Lamun deket ba atuh nges sulit aku berbicara di hadapan. Tidak ada yang dapat kukatakan isi hatiku. Andai kata engkau bongkar, engkau belek, ini di hatimu hanya ada bibirmu. Waduh, suara jasa panetan. Oh, nislah terus tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Keur carita jauh mah urang bisa jeung surat, deket mah teu bisa. Entah bisa orang di jauh mah di jauh santri ge ku sok kadenge. Halo, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Tek ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing geleger. Moal bisa. Tah ieu ge ka Allah, nu jauh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkeun ku hate. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah. Masih jauh. Amun deket mah sia naonan cek Allah. Atuh aing aya di diri sia sih. Sia make jeung alhamdulillahan. Allahu akbar. Atuh geus nyaho aing akbar ku sia kunaon disebut. Atuh kumaha atuh? Atuh lah disebut atuh sia aing geus aya di dinya. Mentak salat ge beda. Atuh lah kos kitu mikung ngaranna. Mantak tetep syariat dan syariat ngan geus liwat ti syariat alamna kuali geus alam thariqah geus salat lagi geus lain deui asa aya Allah Allahu akbar geus lain Allah nu maha agung geus hese eta mah hese diterjemahkeun heula sebab salat perasaan kamari keur di syariat nyana Allah yang maha besar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi maha suci Tuhanku yang maha agung. Eta mah terjemahan. Ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu. Ketika geus deket jasa jeung Allah. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Asa kadeuleu Allah teh. Kamari mah asa dideuleukeun. Kamari mah asa neuleu. Aya asa dideuleukeun mah jauh keneh ieu asa neuleu ka Allah teh. Deuleu ka Allah. Emang deuleu ka Allah kumaha? Apa aya asma jeung sifatna. Aina lezatna mangke urang edan moal kuat Kangjeng Nabi Musa ge neuk neuleuh Gusti Allah di Gunung Tursina eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna sakar teh fana ngaranna poho tina dunya inget ngan ka Allah doang fana ngaranna tah kuari ge kuari urang tah lamun luhur pangkat kos kitu bae ketika salat teh Allahu akbar geus hese jaritakeunana terus babacaan teh asa ditungtun ku Allah asa Allah bae ieu mah keur carita deketna ka Gusti Allah. Nah iyalah innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad deui anu bakal ngaijabah kana pangadak anjeun sehingga nyana jadi iman ka anjeun iman ka kaula. Alladzina yasma'una jelema nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyen itibar nyen contoh leketeh hatena teh nu diucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh wal batin terus Warrahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus teh asma-asma Allah ngaranna. Ta ieu Gusti Allah teh kos kitu tah tek. Oh bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi Rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an
digawe naon belajar henteu sekolah henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa nu mantak mukjizat teh sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa lantaran eta mah jelema pilihan Allah. Nah, ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayaan Al-Qur'an leket teh hate al-mujiz teh hartina ngapeskeun. Urang jawara geledegan ngadenge urayaan Al-Qur'an. Eueuh nanaonan horeng awak aing. Janu gagah mah Gusti Allah. Janu hebat mah Gusti Allah, nu maha kawasa mah Gusti Allah. Aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunanan ieu mah jadi kerak neraka leket. Ketika aya kiai pohara jasa ilmuna kemudian ngadenge urayaan Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kangjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna ilmu Kangjeng Nabi Khidir bae nu sakitu hebatna lantaran kahebatanna teh geus hese ngajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut aju simeut sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana kaluhur aya ngeclak cai dina suku simeut nyaksak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Khidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak tina suku simeut ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik saha lain papah tah cak Kangjeng Nabi Khidir geus kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jat daya teu bae ku batur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai ku batur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun beureung ka dituna lemah di hareupeun Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila endek daon di hareupeun Allah nu dibanggakeun endek naon di hareupeun Allah nu disombongkeun gagah tandingan Gusti Allah ilmu tandingan Gusti Allah orang-orang mah abid orang-orang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah nang saha eta tanya hok kitu Al-Qur'anul Karim al-mujiz Quran ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun dek aya urayaan Al-Qur'an leket teh ilehat teh masyaallah eta encan diwirid kakarak diuraykeun geus ngaleket teh wirid ku ari aya awewe nyiduhan ka urang sambat ka nia aya tolol teh budak ceknya na aing teu boga tasbih kao kamarna es aing neangan heula ka Cisoka aing Cisoka mah loba ahli hikmat datang ke Kiai Cisoka baca tah yuqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajid mun siacan sujud di hareupeun aing ulah pajar kaoka wirid ku orang bener waduh mamawa samping Masya Allah mana Ipin eta Al-Quran al-mujiz eta al-mujiz baca ku orang dek perang jeung kafir baca kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya hayyu ya qayyum nu hirup ba Allah mun abdi geus dihirupan ku Gusti Allah musuh Gusti paehan ter tembak des asal ulah lempeng ka jana bae moal kena ye emang kumaha eta lah Al-Qur'an al-mujiz ku ari mah ulah waka dipake baca bae heulanan lillahi ta'ala ke menghadapi kafir emang di Irak nu mantak urang i Amerika loba nu asup Islam ku ari ribuan emang kunaon gara-garana ditembak ngarebul urang Irak teh nu paeh mah geus puguh paeh loba nu kajadian tembak des tembak des tembak deui 3 kali des sini pan sieun ieu tembak mah mau lari kemana mun car ngomong urang mah mau lari kemana ini negara Irak negara saya kemana kamu lari kelepak bae pan sieun sok kota senjata kotrek
No. Awas ya, dekil ya. Masya Allah, tidinya lah mencara kurang ampun. Syahadat, maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, tungtun wasan lain saeutik dongeng Irak teh seperti eta. Kunaon eta dibaca tah. Kaf ha ya ain shad ha. Ngan macana kumaha mah dibeja atuh ku aing. Itu sia ke garut melulu deui. Ji atuh Al-Qur'an mendek naon wah. Pokoknya mantap jasa guys. Eta Kiai Soleh anu di ditu teh di mana di kitu Madura. Anu manehanana tapa kemudian dilingker kunaon ku areuy, kemudian ku akar. Geus 20 tahun pan cicing bae di dinya. Teh mereka panggih ku anak raja ende muriang nu kudu di kitu ngadahar daun tangkal eta. Nyokot begitu nyokot dulu ke handap aya jelema eta. Nah, ieu bae dibawa ka ditu. Di naon kata disalametkeun. Poho tak ka daun eta. Disalametkeun begitu datang ka dieu diurusan pan ku anak raja. Cager padahal can nginum. Daun nu dimaksud teh horenganan lain daun titah neuleuh dong petunjuk Allah lain sadaun-daunna di handap aya saha. Atuh teu kasimpulanna mah pan eta teh jadi kawin bae ka dieu nya tah. Gara-gara daun pan kawin. Pan kawin. Urang masa gitu datang bae pan embung. Nyana mah pun tapa bae pun dae ke daerah kera jadi kawin mah jadi bae kasimpulanna mah nyana ka gunung deui begitu endek nala wudu eueuh cai pan cai ditambai di luhur gunung dai tambah cek urang mah hey cai ka dieu kaula deuk salat naek cai ka luhur teh datang ka kuaripan aya bae di luhur heran di handap naik ka luhur pan urang mah di luhur ka handap ge teu ngocor-ngocor jauh listrik mati handap ka luhur otak pake naon eta make kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu hey cai tadi ya Allah ya Rabb Masya Allah cai dihandap nurut ka luhur teu kaharti ku ieu tah teu kaharti naon eta isi atuh kabeh makhluk Allah ku Allah geus nurutkeun batu nurut bae tah Hasan Basri jeung santrina 40 henteu ka Mekah pas jasa pelebah gitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib cak Hasan Basri coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih kulaan ieu dek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangan imah cak di nini tukang ini mah jalma aya geus sumur doang atuh eta parentin nini ngala wudu ya eueuh timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basri geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basri ni atuh eta mah jero jasa cai ge atuh cek nini kula mah atuh geus ngala wudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya cek Hasan Basri coba ndek ngala wudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mah geus balarisa cak nini cek Hasan Basri aing kiai izin jasa aing bener bae ai cai kaluhur ya aya Kiai Hasan Basri jeung santri ndek ngala wudu lain ngala wudu ngahaneng bae ki Hasan Basri caknya ini sorangan bae ku hebat-hebat euy aya budak sia ngara wudu ai mama aing mah geus puyang ye ngara wudu budak santri dong kobe 40 terakhirnya nah beres salat guys cak Hasan Basri moal jadi aing ka Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik ka ditu ka pondok ka imah teh ka pondok los emang kunaon mama mendek mondok di mana di dia di nini mama de kiai ayo butuh kene katiba mama ieu atuh geus baralik santri tinggal nih ke Hasan Basri ngendong di hareupeun imana leutik bacak nini pan eta asa kula Hasan Basri ye pan atuh di dinya we mondok di dieu nih di dieu mah pondok cek teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini
Iya tuh mondok teh tuh pan kudu puguh. Heuh ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh. Hayang bisa kos nini kitu tah hirup. Ente cek nini kalau mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos kitu. Lain dipajang toriko. Siapa yang mau masuk toriko diharap ke sini pakai mahar. Seret habek ya kos gitu. Toriko sih sakumaha surat undangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos kitu. Masya Allah geus bagian batin atuh neuk dileungitkeun ria ujub takabur ku ari sombong aing ye torikot Usmaniyah Haji Usman meureun sia mah Gozaliyah Haji Gozali beureun ulah we cek nini jatuh ngagurukeun ieu mah jang sorangan ente nilai ieu mah wayahna bae ente lah cek nini teh kula izin ka Allah cek nya teh moal ngagurukeun kula ge nyaho teh ente ni kula mah kajian kukuhna ge moal balik neuk mondok bae di dieu teh naon teh dek mondok di dieu mah ngan ulah mawa bekal ulah mawa baju ye pat ayo mau bakal kene jeung mau baju mah teu lain deuk mondok deuk rekreasi bawa balik ka ditu bekal kabeh itu eta dahar pan Allah masugih minta bae ka Allah tawakkaltu ala Allah si eta sok dibabaca cek Hasan Basri ku aing tawakkaltu horeng aing mah tawakalna lain tawakkaltu ala Allah tawakkaltu ala sangu horengan dek picun kabeh punyana bekal kabeh picen ku hayang guguru Nges batu dinya. Jadi kumaha? Teu kumaha ka Allah bae cek nini. Atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh? Amun ku Allah dibere dahar ku Allah teu dibere dahar paeh paling. Waduh cek Hasan Basri. Wah rail mah gugur tah, guguru tarekat teh kos itu. Lain aju tujuan tarekat sugan kabeli Avanza, blow on jasa. Ieu tarekat-tarekat nu kuari mah teh kula terus bae ge ngomong tarekat sasar, sia sasar. Lain gitu tarekat mah bagian ruhani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lalempeng bejakeun silsilana bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat kita bersama-sama kita zikir tarekat bohong teh kos kitu sasar teu beunang di beja-beja deuleu Ki Asnawi deuleu Ki Abdul Karim deuleu Syekh Sambas dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kakarak mararuncul ilmu tidinya disadapna saya dibere ieu dang batu dang cek lantah khusus jadi bom sorangan engke di begitu dulu beledu kudu saurang mah dibalangkeun henteu ngabeledu beda kaki aing pan teu ngabeledu atuh batu jeung beledu salahna kieu tarekat lah teu kuat langsung ke guru Ki Hasan Basri dia nini maca sholawat etalah dalail ieu jeung poe Jumat ieu poe Sabtu ieu Minggu ieu Senin kabeh bacanya di samping eta ieu baca ieu nu sejen-sejen bebas dibaca eta Sahibud Dalail teh Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana ikir carita kamaziahan nini maca dalail geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliatullah nini itu ulah sok hayang sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae ai ninina ka mana ka nu nyieunna bae ka Allah kitu tah kitunya cek geus lempeng si Hasan Basri langsung tet bisa nepi lah usul ilallah dites kunyana dites tah cai nu di sumur teh cai coba kaluhur cer jaheuh aju ngomong cai kula dipanggil ka anjeun deuk naon cicing biasa nyoba doang ulah sok dicoba-coba kula pan makhluk Allah jeung kepentingan ibadah mun deuk wudu deuk junub dek aya nginum dahaga kakarak aya resepsi coba-coba kula nyaho teteh kocobaan kos gitu teh takabur
bebe jadi balik deh kayak mana cak nini teh ayah cai bebe jaka dia ayah murid nini tak kabur sih emang kunaon Gajawan. Aduh cakasan Basori aing gajawan jasa. Yes, saya mah lempengan. Geura balik ka dieu teh cek nini. Geus balik geus usul Allah geus jadi wali. Jadi mujahadah, zuhud, qanaah geus aya di dinya. Berangkat. Eta pas Sungai Tigris balik ke Hasan Basori. Aya jelema ragag di jembatan. Pohonya na. Iya fulan. Hei ki anu, eureun. Di luhur, ka luhur teh ka handap. Eureun. Eta ge jalan refleks, tama refleks. Jadi henteu tak kabur tama refleks ke karak ye. Jelema di ditu di ka luhur teh ka handap. Nu da cek Hasan Basori. Di ka manakan ieu jelema ieu. Hayunya nanya, fulan, sangaran. Anu, hayang ka handap hayang ka luhur. Atuh ka luhur. Ka luhur teh dikiekeun dong make curug turun ka luhur naik. Iyalah ilmu Allah teh kos kitu. Eta urang carita di Baghdad Bandung kamari di ziarahan teh jelema-jelema kos kari itu termasuk Ki Hasan Basori nu urang sok dihadiahan di silsilahna aya nini encan Rubayatul Adawiyah ulah kudu itu atuh ulama di urang bae mun dicaritakeun pohara jasa asal ulah asup Golkar. Ya Allah, ya Rabbi, jauh asup Golkar mah, jauh. Walbis, paling sekupi lah, sapira sekupi, ngaji ka mana ieu. Tuh gitulah ya keur carita indama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah